Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos. Anu mana ayeuna bagian ka 34 na nya. Khususna ka Juragan Pardi anu mana harita Neng Lisna nuju ka sarumahannya atanapi kasurupan eta hanca teh. Wah, disesakon saturunan si Laima. Abi oge bakal modar dina leungeun aing. Hiji oge moal aya anu dihirupan. Kitu ceuk bangsa lelembut anu ngancik dina awak Neng Lisna. Lisna, ulah kitu anaking, cing eling apan eta teh anak hidep darah daging sorangan. Dani tong diantep ceklan si Lisna bisi matak bahaya. Juragan Pardi ngagorowo ka Dani sangkan nyekelan adina. Ngadenge caritan kitu srog Dani maju ngadeuketan maksudna mah rek newak leungeunna. Tapi ngan ukur sakilap, yuk gaplok beungeut Dani dicabok. Aduh! Dani ngagoak reuas campur jeung nyeri. Jeleng Juragan Pardi luncat rek ngarontok awak anakna. Tapi seak, jebron! Suku Neng Lisna sakilat ngajejek dadana. Heueuh! Jengkang, Juragan Pardi awakna teh jengkang ka tukang. Blak nangkarak, dada karasa nyeri. Ngambekan asa eungap, jeleng Neng Lisna luncat rek muru kana lawang panto. Tapi gancang leungeun kancana dijewang ku Dani. Terus diceklan melipageuh. Lisna, rek ka mana? Ceuk Dani bari terus nyekelan leungeun adina melipageuh. Neng Lisna rikat malik sarta teu tatapasini. Yuk, tuk! Beungeut Dani ditonjok menitarik. Dani ngoceak beungeutna geus 2 kali kabeunangan. Aduh, alah, aduh! Dani ngagorobok parinungkupan beungeut. Cer getih ngucur tina irungna. Leungeun Neng Lisna anu tadi dicekelan leupas. Ari Neng Epa anu ti tadi nyaksian ningali kitu teh teu bisa kukumaha. Da puguh kasebut pangawak awewe anu hengker. Jadi boro-boro bisa mantuan anu aya kalah ngadeg-deg bari calawak bakat kusoak. Jeleng atuh Neng Lisna luncat awak nangalayang siga anu hampang buru kana lawang kamar. Geus kitu berengbeng kaluar bari seuseurian kebat muru kana panto hareup. Ningali kajadian kitu Juragan Pardi anu kakara cengkat ngagorowo. Lisna, rek ka mana? Ceuk Juragan Pardi terus ti beburanjat lumpat rek ngudag Neng Lisna. Berengbeng Dani nuturkeun ari Neng Lisna geus nepi kana panto hareup. Sarta terus rek muka panto. Tapi sabot keur kitu karawakna ditewak ku bapana ti tukang. Ya terus ditangkep meripageuh. Awak Neng Lisna teh terjelan babadug hayang leupas. Tapi ku bapana teu dilesotkeun. Nya puguh atuh jurig anu ngancik dina awakna ngamuk. Rita gancang ngagibegeun awakna ku tanaga sapinuhna. Gibeg awak Juragan Pardi kebantingkeun. Aduh, alah! Juragan Pardi ngagoak deui, cangkengna karasa ngajengak meuli seueul. Ningali kitu Neng Lisna nyikikik seuri bareng jeung kitu torojol Dani dituturkeun ku Neng Epa. Lisna, eling, sing atuh ulah kabawa ku sakaba-kaba. Kudunya atuh kana jabang bayi anu keur dikandung. Eling Lisna, istighfar. Ceuk Dani harita nyoba-nyoba ngomong ka adina. Naon? Istighfar? Anu kumaha istighfar teh? Di mana ayana jeung kumaha bentukna? Dengekeun ku sia aing mah geus teu butuh ku istighfar. Lamun arek oge sia istighfar kadinya tong eureun. Walon eta jurig teu tela dititah istighfar teh kalah malik nitah. Astagfirullah. Ya Allah, Gusti anu Maha Agung, paparin abdi sakulawargi kasalamatan tina gangguan setan siluman anu marakayangan sarta gaduh niat jahat ka abdi sadaya. Dani harita istighfar terus babacaan sabisa-bisa. Tapi kitu oge ngan bener mimitina. Saterusna mah jadi teu puguh ka mana karep lantaran bakat teuing ku gemper.
Ari sia kunaon gegeryeman macan naon eta teh? Rek ngusir aing atau barek ngabodor? Cek eta jurig bari nyekikik seuri. Geus kitu gilek malik kana panto. Terus dibuka jeleng luncat keluar berengbeng lumpat. Ningali kitu Dani rewas beretek mudag kitu deui juragan Pardi ngorejat. Cangkengna anu ngajenghak nyeri teu dirasa. Teu puguh atuh melang kanu jadi anakna. Neng Epa jejeritan menta tulung ka tatanggana. Kaayaan harita jadi riweuh. Tilu jelema pating beretek lalumpatan. Dani jeung juragan Pardi gogorowokan nitah eureun ka Neng Lisna. Anu terus mengpeng lumpat kawas aya anu mawa. Lumpatna kawas aya anu mawa. Lumpatna gancang jojorelatan hese pisan ka udagna. Kesugri kaum dangu. Urang kocapkeun heula Sarip anu tadi rek nyusulan aki juha ka imahna. Harita geus anjog kanu dituju. Tapi mata kanjakal mitra. Sabab si aki teh keur eueuh anu ayangan ukur sinini sorangan. Nya ari cenah mah aki juha teh keur indit ka bojong laja jeung incuna. Lantaran tadi aya anu neang ku jalma anu butuh ku pitulungna. Nya geus meunang beja kitu mah Sarip rurusuhan balik deui. Tapi samemehna nyimpang heula ka imah Mang Ocin rek ngabejaan. Sanggeus cacarita sakedeung. Bral duanana laleumpang gagancangan rek balik deui ka imahna. Barang nepi ka jalan anu nyagak. Sarip jeung Mang Ocin teh ngadadak ngarandeg leumpangna. Ari sabab harita ningali tilu jalma anu keur pating belecir lalumpatan. Patutur-tutur maju ka belah kaler. Anu tayalian ti Neng Lisna anu keur diarudag ku bapana jeung lanceukna. Sanajan harita teh kaayaan geus poek tapi can peuting-peuting teuing kakara rek nincak kana waktu salat Isya. Ai Aden, hari itu sahanya anu lalumpatan. Cek Mang Ocin bari nunjuk kanu tiluan. Tuka atuh Mang, sahanya. Walon Sari bari melong da puguh teu pati sidi kana rupana. Sabot keur kitu torojol Neng Epa harita lumpat meningah hegak. Leungeunna nyeklan batre tapi teu dipake nyaangan tincakeun. Kamana we asal dibawa sukuna ti tatarajong teu dirasa. Gok ka pelebas Sarip jeung Mang Ocin. Reg eureun terus melong bari ngahegak. Kang Sarip, Kang. Cek Neng Epa ngomong ka lanceukna. Epa, rek kemana? Tanya Sari bari melong ka adina. Kang Sarip cilaka, Kang. Itu teh Lisna kabur. Naon? Lisna kabur? Kumaha maksudna Epa? Tanya Sari bari kerung rada teu ngarti kana maksud adina. Itu teh Lisna kabur, Kang. Ayeuna nuju diarudag ku ama sareng Kang Dani. Enggal Kang susul ka ditu. Hariwang bilih ayana naon? Oh, meureun itu Aden anu bieu lumpat. Ayo atuh enggal urang susul. Tembal Mang Ocin ngajak mudag. Nya hayu atuh. Epa, jika ditu Epa mah balik deui tungguan imah. Keun ku akang rek disusul. Tapi eta batre kadiekeun. Cek Sarip menta batre anu dibawa ku Neng Epa. Nya terus dibikeun geus kitu maneng Epa balik deui ka imah. Ari Sarip jeung Mang Ocin harita gancang lalumpatan. Rek nyusul juragan Pardi anu keur ngudag Neng Lisna anu kabur. Kacaritakeun deui Neng Lisna mitra. Anu harita keur ngabecir lumpat teu nolih kana nanaon terus mangprung siga kuda kabur. Lumpatna teu tela eueuh kacape lantaran awakna katumpangan ku bangsa lelembut anu keukeuh hayang mawa dirina. Ari ditukangeun Dani jeung juragan Pardi terus ngudag. Samalah bari gogorowokan nitah eureun ka anakna. Lisna! Eureun Lisna! Eureun! Lisna! Dina kaayaan kitu. Di kajauhan ketempo sabrulan jalma keur laleumpang aya anu mawa batre, aya oge anu mawa obor. Ari eta abrulan teh Pak RT Jahri jeung anakna Jang Iman. Aya oge Mang Ohim, si Upay jeung si Jaja. Ditambah ku tilu urang jalma anu sejena harita ngabring rek arindit ka masjid pikeun ngalaksanakeun salat Isya.
Sabot keur kitu. Jeleng ka hareupeuna aya anu luncat saterusna ngabertek lumpat. Hai naon eta teh euy? Ceuk Pak RT ngarandeg kitu deui anu sejena terus melong kanu tadi lumpat. Naonnya anu bieu teh? Mendingan sakolebat. Jurig kitu. Tembal Bang Ohim anu harita keur nyeklan obor. Wah, manja jurig Ohim. Eta mah jelema tapi nah lulumpatannya. Sigana mah bangsat meureun Pak. Cileungkeung Jang Iman milu nimbrung. Alah buatnya bangsat meureun. Bareng jeung kitu, guru tak juragan Pardi jeung Dani nepi ka dinya. Duanana katemporeng hapranjug napasna ngahegak. Alah, Pak RT, aduh, tulungan itu anak kuring silisna kabur dibawa ku jurig jarian. Tulungan kuring hayu bantuan ngudag. Ceuk juragan Pardi bari ngahegak. Da puguh bakat ku capek. Ngadenge caritan kitu Pak RT jeung anu sejena silih reret sararea ngarasa kaget. Dibawa ku jurig jarian kumaha maksudna ieu teh? Tanya RT Jahri da puguh can ngarti. Ayeuna mah ulah waka loba tatanya, mending oge hayu gancang kuring bantuan ngudag. Lantaran hariwang anak kuring bisi cilaka. Walon juragan Pardi paromana katara bangun anu hariwang pisan. Ya hayu atuh ari kitu mah. Parudak, hayu udag euy. Ceuk Jahri bari singkil sarungna dibeulitkeun kara cangkeng. Tapi untung di jerona make carana kolor sama tuur. Malah mah ceuk beja ti tukang coet cenah. Kolorna teh warna pink anu aya gambar Hello Kitty-an. Aduh, pohara mitranya. Kasugri kaum dangu. Geus kitu berengbeng harita lumpat dituturkeun ku Dani jeung juragan Pardi. Ningali kitu anu sejena oge kabawakeun terus mari lungudag pating belecir lalumpatan bari gogorobokan ngabejaan anu sejena. Peuting harita kaayaan teh ngadadak jadi rame. Jalma-jalma nu keur araya di imah kalalua terus ngagimbung di buruan. Kolot budak lalaki awewe silih tanya jeung pada baturna. Pajar teh aya naon cenah da puguh can pati ngarti kanu keur kajadian. Tapi aya oge anu terus ngabertek lumpat bari jeung teu nyaho naon anu keur diudagna. Mitra kaum dangu beuki lila jalma teh beuki loba. Anu milu ngudag pating beretek pating belecir kawas anu keur moro bagong. Seuneu obor pating gelebur cahaya baterai pating barasat. Urang lembur anu keur ngarudag harita eak-eakan matak gendreung. Sarta matak pika hariwangeun. Pating gorobok patembalan mata ketir. Kocapkeun englisna. Anu raga badagna dikawasa ku bangsa lalembut geus anjog ka sisi lembur. Gancang leok mengkol kebelah kenca mapai jalan satapak anu nurugtug mudun. Udag euy, udag! Udag. Mengkol ke belah kenca euy. Ye, mengkol ke belah kenca. Mengkol ke belah kenca. Pak RT Jahri ngagorowok ngabejaan baturna. Ye, tungguan atuh. Aki-aki mau lah sok pipiluan atulah bisi ti kosewan. Berengbeng atuh sararea lelumpatan. Mangocin jeung Sarip anu harita geus bareng ngahiji nya terus milu lumpat. Ari nenglisna anu diarudagna geus anjog ka tengah paragi pangangonan domba. Reg harita eureun terus ret ka tukang. Breh katempo loba urang lembur anu ngarudag ka manehna. Cikikik seuri sigana mah kalah atoh ningali kitu teh. Sabot keur Pak RT Jahri geus nepi ka dinya. Jeleng luncat ngahalangan jalan sarta disusul ku sababaraha urang terus ngariung ka nenglisna. Brai kayaan di dinya caang lantaran loba obor jeung cahaya baterai anu pating barasat. Neng, bade ka mana salira teh? Ayo urang wangsul. Tanya Pak RT bari melong ka nenglisna anu keur nangtung panona molotot. Gancang sia kabeh nyingkah. Entong halangan jalan aing. Sok buru arindit lamun teu dicekek sia kabeh oge. Walau nenglisna bari nulak cangkeng, katempona gagah pisan. Sabot keur kitu jol juragan Pardi jeung Dani duanana mending ngahegak.
Pak RT, geus tong diajak nyarita, lantaran eta mah lain anak kuring. Tapi setan anu hayang ngawasakan ragana. Gancang tewa ku sadarea. Itu cek juragan Pardi ngagorowok sangkan Pak RT jeung anu sejena gancang milu newak anakna. Ngadenge caritaan kitu panoneng Lisna ngagiler ka bapana terus seuri sorana estuning mata kukurayeun. Neng Lisna seuri ciciri hilat sorana anu ngirung kadenge asa angin-anginan. Ulak balik minuhan sabudeureun eta patempatan. Sakur anu araya didinya rai atuh bulu pundukna muriding pating puringkak. Asa ngajerewid sakujur awak pating sariak paranas tiris. Kayaan di eta tegalan beut ngadadak robah jadi mata keung jeung geuman. Iuk angin ngagelebug, angkal awi pating aroyag pating korosak, ari tiga jauhan. Awar-awar kadenge sora anjing babaung nambahan keung, bareng jeung kitu Srog Sarip jeung Mang Ocin kahareup. Lisna adi akang, istighbar nyai. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Cing inget kana purwadaksina urang teh manusia anu leuwih mulia. Piraku make kudu eleh ku setan siluman anu marakayangan. Istighbar Lisna, istighbar. Cek Sarip harita ngingetan kanu jadi adikna. Sorana dumareuda cipanon ngagarenclong hatena kacida ngarasa watir ningali kitu teh. Istighbar. Ayo neta istighbar tita tadi. Dengekeun ku sia anu kudu istighbar. Anu kudu istighbar mah lain aing. Tapi tuh manusia itu. Jawab Neng Lisna curugna nunjuk manibenti kana irung bapana. Sararea harita ngareret ka pelebah juragan Pardi. Bareng jeung kitu jeleng Neng Lisna luncat sakilat ngayunkeun dampalegeuna rek nampiling kana beungeut bapana. Yuk, gedung. Rikat pitakis ku leungeun Dani. Juragan Pardi gewat mundur ka tukang da puguh reuwas jeung sieun. Lantaran anakna teu tela geus teu inget ka manehna. Eta jurig beuki ambek lantaran paniatana asa dihalangan. Seak leungeunna nyamber kana beheung Dani. Tapi samemeh nepi Dani rikat ngagiwar. Seak plos teu keuna. Bareng jeung kitu Pak RT ngagorowok. Tewak oi, tewak. Gancang tewak ku sadarea. Tapi kade cing ati-ati ulah nepi ka cilaka. Lantaran keur kakandungan bisi bahaya. Pak RT harita mere parenta sangka newak Neng Lisna. Ngadenge kitu Srog Mang Ocin kahareup. Dibarengan ku sababaraha urang anu sejena. Tapi jeleng Neng Lisna luncat awak da meuning ngalayang kawas anu hiber. Jeleg di tempat anu kosong, bertak lumpat deui siga tadi terus mangprung muru ka sisi jurang. Uguh atuh sararea oge meuni reuwas. Berengbeng Pak RT lumpat dituturkeun ku Sarip, Mang Ocin jeung anu liana. Neng Lisna seuri ciciri hilan, lumpatna mengpeng beuki tarik anu akhirna mah nepi ka bibir jurang. Regeureun panonna melong ka hareup, kadenge sora cai ngagulidag seah ngaguruh lantaran dihandapna teh walungan. Cikikik Neng Lisna seuri sorana mata kukurayeun. Bukna anu panjang ririaban ketebak angin. Sabot keur kitu torojol anu ngarudag. Ningali kitu sararea oge reuwas. Hariwang ku kasalametan Neng Lisna sok sieun ti kosewad ka jurang. Lisna ulah nangtung didinya. Gancang ka dieu hayu urang balik. Ceuk Dani sorana kadenge ngegeter. Atena ratu tutunggulan pating sarblak teu puguh rasa. Kitu deui Sarip awakna meuning ngadegdeg panon melong ka adina. Balik ka mana? Lantaran tempat aing mah di dieu. Jawab Neng Lisna bari balik ka tukang. Aduh ulah kitu cing inget Lisna ieu akang. Ayo gancang urang mulang. Jeung diapan isukan Indra rek balik. Lain hayang panggih Lisna teh. Ceuk Dani ngajak adina balik. Srog ngadeuketan sukuna ngalengkah lalaunan.
Mundur. Ontong ada ketan ka aing. Suka aing mah. Sok buru gancang nyaring ka teh dieu. Ontong wani ngahalangan ka aing. Walau Neng Lisna bari tutunjuk sang kandani teneruskeun lengkahna. Reg harita Dani eureun sabot keur kitu torojol juragan Pardi anu kakara nepi. Lumpatna geus ngalenghoy sosoloyongan bakat ku cape, awakna karasa lungse. Lisna, ieu ama nanaonan make jeung nangtung di dinya. Sok kancang ka dieu jauhan eta tempat bisi teu gebrus. Cek juragan Pardi harita seseledet ka hareup, aya ngadeuketan ka anakna. Ontong maju sia. Ngajedog di dinya. Teleukeun ku sia. Ayeuna geus nitik kana wanci nincak kana mangsa. Penting ieu anak sia rek dibawa ku aing. Ku cara anu sarua kawas aing baheula. Walau Neng Lisna anu ragana keur kancikan, panona molotot ka bapana. Muntong gagabah sia, make jeung rek bawa anak aing. Setan naon atuh sia teh? Muni asa ku kabina-bina teuing. Hanya juragan Pardi nyentak ka bangsa lelembut anu aya dina awak anakna. Sarta terus juragan Pardi ngalengkah lalaunan. Manusia kurang ajar. Mundur sia montong ngadeuketan. Itu ceuk Neng Lisna bari tutunjuk nitasangkan juragan Pardi ulah ngadeuketan. Reg atuh juragan Pardi eureun lantaran lamun teu ngagugu bisi matak cilaka kanu jadi anakna. Anu keur aya dina kakawasaan bangsa lelembut anu ngagangguna. Setan, lepaskeun si anak aing. Lamun sia butuh ku nyawa aing kop cokot aing ridho. Asal gancang bebaskeun anak aing ulah diganggu. Kitu ceuk juragan Pardi hatena jadi ambak. Teu bisa. Teu bisa. Teu bisa. Teu bisa aing moal ngalepaskeun ieu manusia sabab aing butuh kepibaturan hirup. Jawab Neng Lisna ditungtungan ku serinyi kikik bangun anu bunga. Nya barang ngadenge kitu hate juragan Pardi mending ngalenyap. Red kadani jeung Sarip anu harita duanana oge eueuh anu bisa ngalakukeun nadaon. Sarip, ari Aki Juha ka mana? Nah, geuning eueuh di dieu. Juragan Pardi ngagorowo ka Sarip nanyakeun si Aki anu memang eueuh di dinya. Manawi Aki Juha teh nuju teu aya di bumi na, Ma? Walun Sarip awakna katempo mending ngeleper beungeutna pias. Gebeg atuh juragan Pardi reuwas ngadengi Aki Juha eueuh teh. Lantaran Aki Juha teh hiji-hijina jalma anu baris bisa dipentaan tulung. Lamun seug aya mah. Tapi mata kanjakal mitra. Dina kayaan kitu teh Aki Juha beut pareng keur eueuh di imahna. Juragan Pardi bingung anu teu manggih tungtung susah anu taya hinggana. Nya sok sanajan kayan hirupna kasebut jalma nu sagala loba, tapi teu tela beut asa eueuh gunana. Juragan Pardi terus ngahuleng, pikirana baluweng teu bisa mikir. Ret atuh ka Pak RT anu sarua keur ngahuleng kawasna mah sarua bingung. Pak RT, tulungan anak kuring kudu kumaha atuh ieu teh? Cek juragan Pardi harita menta tulung ka Pak RT. Sorana kadenge meninggal lengis estuning matak pikarunyaeun. Ditanya kitu RT Jahri ngahuleng. Da puguh manehna oge sarua keur bingung. Ari sabab sok sanajan didinya loba batur oge. Beut asa susah pikeun nulungan. Da puguh Neng Lisna nangtung napas pisan di sisi jurang. Eueuh awahan lamun pada newak sok sieun terus luncat. Mangkaning eta jurang teh apan sakitu gurawes jeung lungkawing. Estuning mata kelewang. Sajabati kitu Pak RT Jahri teu poho. 25 tahun anu katukang nya didinya pisan. Nyi Rasti mungkas lalakon kahirupana. Samalah Jahri, si Ohim jeung Pendi anu harita nyaksian pisan kana lumangsungna eta kajadian. Pak RT, tulungan anak kuring, tulungan. Juragan Pardi harita ngagorowok deui ditujukeun ka Pak RT.
Kumaha nulungan atuh, puguh kuring oge bingung. Jawab Pak RT bari rutret kanu sakur araya didinya. Maksudna menta bolongan susuganan aya anu bisa mantuan mikir. Bareng jeung kitu cikikik neng lisna seuri. Sorana semu ngirung mata kukurayeun dibarengan ku sora angin anu maglebug handaruan. Nya dina kayaan kitu. Sakilat jeleng neng lisna luncat awakna ngalayang ragrag ka jero jurang. Disaksian kunu sakur araya didinya. Kadengi sora neng lisna ngajerit maratan langit ngoceak mapakan mega. Sarta dibarengan ku sora awewe anu nyikikik seuri ditema ku gelebugna angin anu seak ngaguru handaruan mata keung jeung geuman. Estuning matak muringkak bulu punduk pikeun sararea anu nyaksian. Lisna! Juragan Pardi gegerogan anakna. Telenyeng ka sisi jurang. Red kahandap katempo meni poek meredong. Brek juragan Pardi diuk awakna karasa lungse taya tangan pangawasa. Ing ceurik bari sasambat kanu jadi anakna. Lisna, anak geng, hampura hampura. Lisna, Lisna. Atena karasa nyeri jeung perih nyaksian anak nabet kudu ngalaman nasib anu sarupa kitu. Sakur anu araya didinya sakabehna taya anu bisa ngomong. Ukur ngajaran teng bari ngaharuleng. Sararea oge teu nyangka lamun bakal jadi kitu tungtungna. Sarip jeung Dani pating kudu pruk sukuna geus teu kuat nangtung. Sakujur awak leuleus eueuh tanaga. Ing atuh duanana ceurik bari silih rangkul meni pageuh, silih hujanan ku cimata. Mang Ocin jeung anu sejena oge jadi kabawakeun sedih sarta hanjeleu sabab teu bisa nyegah kana eta kajadian. Kaayaan harita di eta tempat tes tuning mata ketir. Juragan Pardi, Dani jeung Sarip ngagarukuk ceurik. Atena sedih jeung nalangsa anu taya hinggana. Sajongjongan mah sararea oge taya anu cacarita. Sakabehna ngadon ngaharuleng siga patung da puguh bakat kasima ku eta kajadian. Teu lila Pak RT sadar kana kaayaan. Telenyeng ngadeuketan kana sisi jurang dituturkeun ku Mang Ohim jeung sababaraha urang. Barasat nyorotkeun batre ka handap. Kesoganan awak neng Lisna teh terus ragrag ka handap. Tapi teu tela teu nyangsang mitra. Sigana terus ragrag ka walungan. Cilaka sigana terus ragrag ieu bah. Geuning eueuh teu katingali. Ceuk Pak RT bari tengah-tengok ka handap. Batre terus disorot-sorotkeun kanu paroek. Ya Pak RT sigana mah terus ragrag ka walungan ieu mah. Tembal Mang Ohim anu aya gigireun sarua keur tunga-tengok ka handap bari nyekel obor. Seuneuhna ngagebur luak leok katebak angin. Ohim, nah kajadian abet sarua jeung baheula euy. Ceuk Pak RT Jahri ngomong lelaunan ka Mang Ohim. Nya bener, jawab Mang Ohim pondok duanana silih reret. Sarta jadi inget deui kana kajadian baheula anu geus lila kaliwat. Basa Nyi Rasti ngaragrageun maneh ka jurang. Sarua pisan jeung kajadian ayeuna anu tumiba ka Neng Lisna. Pak RT, kudu kumaha ari geus kieu? Mang Ohim tumanya bari neuteup. Ya ayeuna mah urang kudu buru-buru nyeun tindakan pikeun dulungan Neng Lisna. Ya susuganan atuh masih kene bisa kapuluk. Walon Pak RT bari rutret ka sararea. Nya benar tapi nu ngadongengna geus capeun cenah. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah mitra, in urang lajengkeun deui. Hatur nuhun. Kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.